Jangan lupa like, Komen dan subscribe di sini. Donat. Aduh, isu keneh yuk enakna jadi orang kaya tinggal cicing we keyareupun imah beri ucang-ucangan suku jarong jon we pokona mah hirup mah ngan ieu teh cabang nu beh kulon mulai menipis euy. Ari boga cabang toko mebel teh kieu jeung 2 cabang teh mantah kararese pusing urusna euy tapi da sepadan jeung pemasukan. aduh, ya kudu minjem duit ke mana deui nya aing euy. Ini geus teu boga pisan aing jang meuli beas ge. Piraku kudu minjem deui makasih kido euy. Tapi da asa era aing bulan kamari ge can bayar ieu teh. Kumaha deui nya teh aing mah dahar bae poe ieu. Maksakeun kitu euy. Maksakeun minjem ka si kido daripada aing teu dahar ke. Kumaha ting mun pae. Jalan terakhir, si Uut aing gitu di imah, aing juga modal 200, aing si Uut di mana? Telepon we heula. Anjay euy. Sakedeung deui mah JP jiga nama. Lah tambah deui euy. Gocap. Ih, ieu saha ngaganggu nu nelponan. Lah. Anjir ngaganggu pisan. Si Beo. Halo, naon Beo? Bot, mana di mana? Aya di mana tuh? Aing mah keur di imah ye. Cicing ganggu pisan. Yo aing boga modal 200. Itulah cuang katongkrongan. Katongkrongan. Jumlah teh heula ya cicing kagok. Oh, gaing teh heula oh. Heuh atuh. Ih, ganggu pisan si Beo mah. Duh, menang itu nya euy. Tem mana baru udah aing mah. Hiji-hiji acan ya. Aing mah. Aing geus arek jackpot ya, arek bagi-bagi. Badak Gilasan aing. Main heula we kitu ah. Main heula Sugan Maxwin. Mantap. Dia sip Jon. Non dia riuh pisan. Duh, ing aing Bel. Menang aing mah ye. CP eta. Cing, CP. Arek mana bagi-bagi ya? Bagi-bagi kira euy. Ih, da mana gacor kitu gerain polingna Jon lah. Yang ini madep gitu aing ah. Linkna mat yo. Paling bere nyaho linkna heuh Bel. Linkna teh KN Jiut 23 JP. Yakin aing mah. Beugeuh nomor dana maneh ku aing bagi-bagi ya. Sugan we meunang maneh. Nah, mantap itu mah Jon. Ieu nomorna ya Mana nomorna udah? aing. Sok. Kalah. Sip tah, geus asup tah. Oh, Mantap beuh. Sok geura langsung etakeun lah. Ari si Huut ka mana Bel? Ni Huut. Euy. Mendingan sorangan gaji teu diajakan. Kayak di imahna pan ditelepon teh, jungguceun atuh heula ka dieu. Aing ngalila pisan tuh. Ya aing keur menang ya. Duh kira-kira menang deui nya euy. Oi. Weh, Beo takan aya si Joni geus di dieu. wah, Yang ngaganggu aing kalah kaget tak kolor. buat ieu. Duh, Aing aing lagi. Menang maneh. meunang tuh. Anjir bagi atuh. Beugeuh nomor danana WA. Sok dah. Cis, euy mantap. Sip. Lah. Aing sabra. Gocap we lah. Siap. Aku kocap tuh. Sok tah, geus asup lah. Teu nu nya. Sip, sok gaskeun. Dia, hut aing mah aya link gacor ya. Linkna teh ngaranna teh eta teh KN Jiut 23 JP. Yakin gacor sok geura. Ajaran. Salam. Sialai, jero heula. Diuk ka jero yuk. Diuk ka lae. Duh, aing ketutupkeun pantol heula euy. Aduh, satpam aing sebuah poe libur geuring cenah. Sok diuk. Aduh. Tuh, jadi maneh ka dieu teh aya naon?
sebenarnya orang tegasnya mana ke dia teh pasti nginjem duit heueuh. Nah, wae sia mah. Heuh, aing pan ka dieu rek pinjem duit do euy. Aing geus teu boga duit pisan jang meuli beas ge. Lah atuh naon deui maneh aya lain ka dia pinjem duit mah. Biasana getara ka dieu aya butuhna kakara ka dieu. Urang teh sebenarnya mah era nih, dan bulan kemarin dican bayar. Lah kalem lah itu kos jeung saha wae. Butuh sabaraha di? Paling ke 200 lah mah do da. Jam harum nih. Kagok 100 lah 200. Ya gope yo. Kalau mah atuh kos jeung saha wae iraha wae mayarna mah. Loba teuing ieu gope mah do. Lah anjeun sapena teh lah. Cih, atuh nuhun nya. Heeh. Urang balik ka ya. Jeung. Nuhun. Aduh, kesel kalah tadi imah ge euy bae batur. Katongkrongan gitu. Katongkrongan euy. Aya barudak di tongkrongan mah. Heuh nya gacor. Mana geran Oh, poe ya ya? barudak we, barudak. Hah, sekido. Do buru do ye. Aya Batu ye. gacor. Naon ieu? Nah, ieu si Joni dah ieu mah gacor lagi parah. Hih, karituna ka aing nongkrong ge nu telepon hiji-hiji acan beuh tarungkul kitu parokusan keur marayan naon aing mah. Ya dok, iya ya keur main slot tuh sih ya duh yang bisa we naik modal, arek mana main, kau yang diajarkan tenang. Hih, sugan aing tungkul teh keur naraon kalah marayan slot ieu aing mah ngabejaan heueuh. Main slot mah moal mantak beunghar, kalah ka mantak rungkad. Lah, do maneh masuk tahu pisan atuh. So nyaho, pugu ieu mah hitung-hitung nabung. Loba rungkadna engke kagantian menang na leuwih gede. Wah, bullshit, nabung-nabung kuntu atuh. Moal aya jama beunghar ku slot. Erek ge slot mah mantak kami mantak miskin. Aing ngabejaan ge kuat ka ripuh hese ngabejaan cariang mah geus kacanduan. Ah, maneh mah do. Pedawe can ngarasakeun ieu dempo aing. Aduh, aing ngarasakeun pisan ieu do. Dempo geura saldo dana urang, dempo geura. Tah, dempo. Ci, ieu duit tina judol. Jeung sarua jeung omset aing dina sabulan. Ah, aing masa enteng kena ieu beri cicing modal HP heuh. Ieu teu percaya mana ieu aing ngarasakeun do. Ah, Saldo kuat ka gede kitu. buat arek maneh. Erek aing geura Jon. Iya. Mau cara main eta Jon? Ah, cicing sama loting main, pancuk siage ima permainan mata kismin. Heueuh lah cicing maneh mah. Henteu ieu mah aing mah hayang nyaho we cara kerja permainan orang miskin. Oke ya, do kira ieu. Kayak situ dah ieu. Di kira asupkeun linkna, asupkeun. Naon ieu situsna? Kira kana Google. Heeh, tuluy. Google. Hanyut. Terus kanyut anjing, Kanyut naon? kanyut anjing, Anjing. JP. Jet. Tinggal tambahan eta Ieu kudu sakumaha aing modalna ieu. Pok sabaraha we? Tah heueuh eta sogra. Oh, heueuh kieu cara mainna ngarti aing ayeuna mah. Yo, anya menang ieu, naon diartina? Mana? Jir. Wah, do menang do. Menang. Anjir. Menang naon? Menang duit. Duit asli teh. Asli do, manya tuh monopoli mah duitna. Lah, manya aing mah enteng pisan. Nginaeun atuh aing capek-capek muka usaha mebelnya. Ai neangan duit enteng kieu mah aing main ieu we unggal poe heueuh. Nya heueuh atuh do. Ngalah duit mah ngeunahan keneh kieu. Tapi ning si Joni mah menangna gedenya, urang mending saeutik. Cuy hadupan sama depo nagengan saeutik beda jeung si Joni gede. Mun yang ngunang gede mah depo nage gede do. Oh, heueuh tabel. Berarti aing depona kudu gedenya. Ambil menangna gede. Geus lah aing depona ge gede. Oh bener ya do, all in do, all in. All in. Alin we 10 juta we langsung. Gane nembak All in, deui all ya in. tuh. Nu saldo di mana Emang mah deui. habiskeun do. Nah, mantap euy, aing menang deui ieu. Mun aing tibareto teh main nu kieu neangan duit enteng pisan ku nu kieu mah euy. Hah, ieu mah teu pasti nungguan 3 tahun mau ke cabang deui teh. Ayeuna mah browning saminggu deui isuk ge sapoe deui meunang ieu mah tuluy aing ka cabang deui nu anyar. Golangkeun terus sampai dapat. Aduh, aing ayeuna mah dibere eleh euy. Tapi lah leutik keneh euy. Dibere eleh 1 juta mah. Kage pasti dibere JP tas eleh kieu mah tuluy masang deui euy 5 juta. Nah, Aing mah euy.
Taman dia. Weh. Mana yuk? Ceh, lai. Siapa mana wae kekerek muncul. Aing buat diuk lah ya, diuk. Aya aing tara ka mana-mana Diuk euy. lai. Aduh. Teu boga duit, pan aing jarang nongkrong sote nih. Lah, mana malah eta boga duit teh jadikeun alasan aing teh nongkrong jeung arurang teh. Ih, aing geus sabaraha bulan tuh? 2. Aing mah aing Menang tuh ya. kurte eles yut Udah. Mana, Dok? Ih, tirau nih. kamari aing mah karek datang. Banget hasil pisan dok. Kunaon maneh? Nih tabung motor sungki itu pan kamari teh. Tas JP ya teh 2 juta. Heueuh beo aing kamari menang sotenan aing ayeuna mah rungkad. Aing heueuh 5 juta digolangkeun. Beak sabaraha menit tadi teh nya? 5 menit ge acan geus beak aing. Nah teu pusing kumaha geura. Maknya do anjing 5 menit. Beak kata 5 juta. Asli aing mah jon nu sakranya pisan 5 juta teh aduh. Aing alana hesem ya keuna tereh pisan deu beungeut aing mah geus hasem kieu. Aing berani hayang main deui. Maneh main judol dok. Pan maneh mah anti pisan kana judol teh bareto mah. Geus aing mah layo. Lai beo jon aing mah main deui lah. Hapena ge ku aing alungkeun lah. Ujit aing. Manya. Jih, saya masuk di eureunnan terus main dok lah. Karena ge rungkat 5 juta atuh. Aing ge kemaringan rungkat 1 juta. Ulah didengekeun barudak mah dok, geus eureunnan. Anggot eta maneh geus rungkat sabaraha tadi? 5 juta. Geus eureunnan ulah diteruskeun. Heueuh lai aduh aing hanjakal kalau kemain teh ah duit beak. Ah tidak. Ih, terus atuh dok main sama ulak-ulak di eureunnan. Terus teh rungkat 5 juta teh tanda naik Maxwin. Maxwin. Waduh atulah aing kalaka lieur. Yo ai si Huut ka mana ieu kalagian eueuh nongkrong. Si Uut, Dok. Si Uut masa kamari teh urang napa anjing keur jalan-jalan ca aing ge dina story-na. Kan kamari teh ngabejan ka urang heuh. Cing, JP cek 50 juta euy. Duh, aing nih hayang aing ge can pernah ieu teh JP 50 juta mah. Hah? Hunya Jon? Si Huut menang 50 juta? Ah, aing mau tertawa tapi terluka. Ieu aing mah 5 juta habis dalam 5 menit. Kumaha eta dipake umroh meureun 50 juta mah? Ih, kapan bener ya si Hut ke jalan-jalan tah. Nah story-na dulu tah. Cing, kita duitin judul 50 juta JP. Cuma tak percayaan. Wah, tuh mantepnya menang 50 juta mah beo Jon. Hah, ajarkeun aing Jon hayang menang 50 juta aing euy. Sabar ga, Dok. Eta teh permulaan 5 juta teh urang genan ya. Mimitina mah rungkad 3 juta, 5 juta, 7 juta. Menangna mah sabaraha? 15 juta, Dok. Mantep segera. Ulah dieureunnan aing mah. Sabar, Dok. Sabar. Heuh kitu Jon ulah dieureunnan. Pan aing modalna aduh saeutik deui saya benerna mah. Paenkeun deui kitu. Ulah didengekeun barudak mah dok, geus eureunnan. Judul mah penipuan sagala rupana teh geus diatur ku bandar. Geus eureunnan. Udah didenge do si kasrai mah lah itu mah udah kerek kemari lah taparin judul mah tara main judul tuh dah. Penting didenge. So tau hungkur si kasrai mah. Nyaho ti mana atuh sia lah ya sia mah main ge hantu. Disetting ku bandar, sia mah nyaho ge hantu cicing we ge teu nyaho mah. Ye sing percaya dok. Judul mah mun eleh panasaran mun menang katagihan. Panyakit eta teh panyakit. Geus eureunnan. Gandeng atuh kaslay. Mun penipuan na manginaon atuh si Uut mah nya. Menang 50 juta tadina sabaraha Jon? 5 juta heuh. Tuh geura tanyakeun yuk si Joni. Ieu teh sepuh judol. Yo aing geus lila sabaraha tahunnya? Seji. Yo geus do ayeuna mah si Kasna ulah didengekeun. Dempo geura urang si Beo tuh si Huut menang anjir JP. Yo bukti nyata do. Heueuh yeuh si Kaslay mah heueuh. Hape teu bogaeun, naon teu bogaeun. Duit ge heuh kamari nginjem ka. Eta nyanyara main judi duit aing. Aing kamari tas meuli motor listrik. Geus atuh karep teuing lah dok. Aing mah da ngana beja nungkul. Setelah aing mek balik lah. Oh juga lah. Jam masih kitu mah keuna sina balik kok Jon. Mulang deui. Kade kehet utang bayar. Aing teh datang nyaho naon si Kaslay mah. Main we deui lah. Gua geura do all in geun geura. Ami meunang loba. Aing ieu tong kumaha lede deui. Yuk geus ek beak
10 juta poe ayeuna. Aing mah kudu leletikan we kitu ieu mah. Rujet geus lah ting leletikan heula ieu mah. Nya cek aing eta. Letik mah meunang. Wah. Kumaha ayeuna nya? Mending masang gede gitu. Berarti masang letik we heula. Mun aing eleh berarti hoki aing aya keneh. Leletikan heula euy. Tah aing leletikan eleh berarti ieu hoki aing aya keneh. Tuluy lah masang gede aing 15 juta. Aing ieu kalaka eleh. Poe ayeuna aing geus beak 25 juta aing sabulaneun dagang eta. Beak dalam 1 hari. Assalamualaikum. Dok, punten dok. Bisi kieu ning kalang hoyong. Dok. Lai, mana iraha ka dieu? Kunaon deui ka dieu pinjem duit? Aing duitna jelas teu boga. Teu do aing mau nginjem duit ieu malah aing mah rek bayar ya hutang jeung nu kamari-kamarina nih. Ya. Bayar hutang? Di mana ieu mana duitna? Aya we tenang da eta mah ieu halal, tenang. Udah aing keur butuh ya tas rungkad aing lae. Tatapan ge aing geus tatapan kosong ya geus. Pokona mun diomongkeun mah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nya cek urang ge do ti kamari-kamari ge di bejaan geus eureunnan stok ulah diteruskeun. Sia ti kamari gandengna tuh. Geus sejung we balik yo aing mah nya duit kudu diikhlaskeun poek digolangkeun deui lagi can balik modal mah. Jung. Balik ka mantau yo. Nuhun atuh. Ieu duit aya ieu aing bieu si Kaslay. Ieu teh mending keneh pake meuli. Ieu naon teh jeung usaha di ditu geus beak euy stok. Tawa pake ieu deui main deui nya. Tapi aing inget kata-kata si Joni cenah. Lamun main judol sampai mati gas kan cenah. Pasti eta meunang. Aing mah tuluy we didepokeun aing.